Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui saresem kuring Muhammad Iksan dina acara TP News. Dinten ayeuna Kemis 28 Mei 2025. Tos sababaraha warta aya dina redaksi. Salami 30 menit kapayun, sarem singkuring baris dipedakeun. Warta munggaran tarif basis ka Pangandaran naik 100%. Pangandaran genep Januari 2024. Timimiti Jumaah 5 Januari 2024, tarif asup ka objek wisata basis Pangandaran resmi naik 2 kali lipat. Nepi ka poe Sabtu, papan informasi tarif anyar tacan dipasang di lawang asup. Mata loba wisatawan nu kaget, utamana nu datang rombongan. Tarif ayeuna dihitung per jalma lain per kendaraan. Seorang wisatawan dipungut 20.000 geus ka asup ongkos ka Batu Hiu contohna. Motor boncengan 40.000, sedan 4 urang 80.000, bus badak 58 urang 1.150.000. Selain eta, wisatawan oge kudu mayar parkir di unggal tempat. Komo menyimpang ka warung atawa to oge dipungut deui parkir. Kadaharan di wewengkon basisir oge leuwih mahal. Naekna tarif ieu loba nu dibandingkeun jeung Bali. Nu asup ka basisir kawas utama gratis, padahal leuwih kakoncara. Loba wisatawan jeung warga miharep pamarentah masang informasi resmi di lawang asup serta meunteun deui kebijakan ieu supaya teu ngahalangan nu rek ulin. Sakitu wae nu pikahur boboh sapanon carang sapakan. Hapunten bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.